tah geuning urang nyaeta muji teh nyaeta ngawungkeun kanu masihan mang pirang-pirang nikmat. Muji kanu mere nikmat. Bihaisu sakira-kira di anahu karena sanya urang muji eta mun imun nyaeta mere nikmat ala hamidi ka jalma-jalma anu muji. Jadi lamun urang muji teh menang nikmat ku Gusti Allah dipasihan nikmat. Naon margina tina hasil urang muji ku Allah dibere ka nikmat. Mana contohna urang anu wajib urang muji ka Gusti Allah ngabungkeun ka Gusti Allah tina pirang-pirang nikmat. Entong lebih. Urang dipasihan urang soca sareng paningalna eta nikmat. Nikmat teh. Nikmat eta teh sebagian